mana aya mantap bakal nanti dipilih mana keneangan kelembur jangan calon presiden kamari guys didelekeun beta budak keur nungtun kebo asa aya adil ya jujur ya lain lalagaan kuari eker di pikiran ku teras atas tentang capres anu bisa nyagerkeun negara berhadapan jeung barat mun urang kuari membaca kadinya deui inget ka almarhum Gus Dur ieu preteli dunia kabeh neuleuh aya naon ieu horenganan dek dirapihan La ilaha illallah. Urang masih kene nyaritakeun tentang diat panjang lalakonna soal jinayat soal kisos soal diat walaupun eueuh nu ngalaksanakeun terutama di negara urang lantaran di negara urang malain make undang-undang Allah lain make kitab Al-Qur'anul Karim nu diterapkeun di negarana tapi urang mamake undang-undang Walanda make undang-undang demokrasi ialah make HAM. Jadi rubah-robah atuh hukum teh kumaha kahayang manusia nu nyieun hukumna bae satungtung-tungkeun kanu ngemas hukum dilanjut salagi ngarugikeun mah dirobah di negara urang dipasrahkeun hukum ka DPR diolah di DPR sanggeus aya kesepakatan dibuatlah undang-undang setelah dirancang undang-undang aya kesepakatan ditetapkeunlah undang-undang tersebut geus kira-kira kurang pas hapus nyieun deui undang-undang kitu bae nu rek nyieun undang-undangna nu bakal kurang dipilih engke ialah dewan-dewan perwakilan rakyat ialah nu bakal nyekelan negara maju mundurna negara aya di leungeun dewan dilaksanakeunlah ku pemerintah hasil daripada rancangan dewan tah eta nu endek ngarancangna nu bakal ngalanjutkeun maju mundurna negara nu ku urang bakal dipilih teh baik ti Golkar, IPDI, PKB, P3 jeung sajabana ieu nu bakal nyekelna masih kene lehoan kene orok bedongeun kene teu nyaho kahitut bau nyahonangan hitut teh seungit mantak deuk kumaha majuna negara teh jageuning nu rek ngarancang undang-undang ngakos kitu kuari kudu aya diselapkeun cewek kudu aya di DPR teh awewe pelengkap
boro-boro mikiran negaranya mikiran diri sorangan ge awewek mah asal kasinggung saeutik merenyi nyawa sia merenyi berbaik ceri manya dek urusan negara merenyi destempas sebenarnya mah tapi kos gitulah pemikir-pemikir Indonesia asli eta teh menang bangsa Indonesia lain nang saha atuh tekanan ti orang bule ti orang barat kok bisa kos gitu sih agar lebih hancur negara Indonesia mun ku urang dicaritakeun nu sabenerna bakal muringkak bulu nu mantak daripada muringkak bulu moal dicaritakeun gitulah Indonesia rancangan undang-undang nu kamari geus disaksian kurang kabehan ternyata kembali ke orla deh ke orde baru naon nu di zaman orde baru dihilangkan ketika reformasi ternyata ditumbuhkan kembali kepada asas tunggal murni Quran mah dilecehkeun moal aya sanksi tapi Pancasila dilecehkeun mesti kena sanksi padahal Quran mah dicekel nage kudu boga wudu Pancasila mah didiukan ge teueuh nu ngalarang tetapi praktekna awas hasil menang bangsa Indonesia lain tekanan di luar negeri orang Indonesia nama lalugu orang Indonesia na balager piawai rarapi tapi ketika manehna dijadikan wayang ku orang luar kos kieu lah bentuk negara buktina ketika nyana pulang di kantor bak kembali ke rakyat ngomongna agamais seakan-akan Quran aya di dadana aya di otakna ketika kembali ke kantor Quran geus teu kadeuleuseut ti ketik acan nu aya adalah Pancasila jeung demokrasi lain ulah tetapi pelaksanaanna adalah teu jujur jeung teu adil dek datang ka iraha wallahu a'lam mantak lamun urang teu bisa ngabenahi diri urang nutur-nutur nu kararitu rugi ka bina-bina terutama para penegak agama kiai ustad geus nyaho mararengkolna para dewan geus nyaho teu jujurna pemerintah nuturkeun salah tak mun deket ke pemerintah tuturkan ucapan Kangjeng Nabi paling hebat dalam rangka jihad nasihat ka sultanil jair pemerintah anu lacut nasihat tugas mui nganasehatan pemerintah tugas kiai nu aya di partai nasehatan pemerintah partaina silahkan bercokol tetapi giroh nasihatna timbul ternyata barang ditaliti kurang pemerintah teh orang di kaluhan irungna teu bisa nyebut cau teu bisa nganasehatan boro-boro sekup nasional di partai sorangan ge orang milu dahar di jero partai milu meliban milu ngahadean dapur atuh deuk kubahangan nasehatanana jadi loloh diloloh kebo teh geus teu meunang ka mana-mana tah parab tah cai tah pirunan wel diloloh ngaranna
digaweng teu malu pun teu lakian bae gaweng kebo ieu mah sia mah kebo kos itu tak kebo tuh atuh ayeuna mah hayang di nasional dimui nasehatan atuh kulantaran lain maksud dengan nasehatan aya hiji dua ge nu bermaksud teu kuat kos kitulah mantak almarhum Zainuddin MZ ketika ngobrol jeung kula terakhir ngobrolan terakhir saya tidak akan kembali lagi bercokol di dewan. Emang kenapa Pak Kiai? Ternyata ini bukan nasihatun jasadana, bukan nasihatun. Wah, ambalaya. Nah, jadinya nangis ngomong luas tentang di pemerintahan. Maningan mandiri. Cenah hajur negara kabehan yeuh cenah hajur. Lantaran geus teu bisa dinasehatan. Mana pemerintah nu nurut ka kiai? Kiai nu kudu nurut ka pemerintah. Kan ngaranna tidak take and give. Tidak saling. Mun kitu mah pemerintah dinasehatan ku ulama nurut. Ke ulama diajak musyawarah tentang pelaksanaan hasil daripada dewan. Namun memang ieu manfaatna gede jeung teu bertentangan jeung agama. Hayu atuh kiai mana nu mureurejengan jeung pamarentah. Lantaran tanggung jawabna gedean ulama. Pamarentah mah aya pertalian jeung duit, ulama mah tanggung jawabna lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Emang dia tanggung jawab gitu ulama. Barang sah. Mantaki pudoli ngalayang unggal peting. Teteh tanggung jawab pemajikan anak. Aduh. Kos kitulah keayaan di negara orang. Kieu-kieu di negara urang pemerintahna atuh dulur urang tetangga urang ya tetep bae urang secara pribadi mangageing bae ai kageing alhamdulillah henteu urang geus lepas tanggung jawab urang makin ka dieu makin krodit negara urang makin parah ngeblesek aset-aset negara geus dikuasai ku asing 70%. Mulai urang hareudah dek dikamanakeun negara urang. 70%. Saha nu nentang dibukakeun ku kula. Aset negara geus puguh nu jelas-jelas rakyat nyaho nu can nyaho. Tinggal 30% deui. Geh eta mah nu geus kos kitulah nu mantak anu sanggup jadi presiden untuk memulihkan sakit anu kritis keur sakarat kita Indonesia dicekel suku aduh dicekel leungeun aduh dicekel kaceuli-ceuli nyeri ieu mah geus keur diimpus negara Indonesia. Saha nu bisa nyageurkeun calonna ieu adalah Bung Jenggot. Duduk nyageurkeun negara. Abu Rizal apa mungkin bisa nyageurkeun negara? Puguhnya ge hirup kuari babelesekan di dinya. Jokowi apa bisa bakalna ieu teh nyageurkeun negara sementara di deuleu kuari langkah-langkahna terlalu berat ka ditu. Kuno mengamati masa najan di imah bae bagus mah bagus bae tapi kecenderungan hatina lain kepada bangsa nu beragama Islam. Di kumaha negara teh
marukan gua atuh cenah urang jeuleuk bae maningan Megawati bae kondena geus seragam masa dek terus ke negara tereh coplok puguh kamari ge sabaraha nu coplok keur dicekel ku nyana aset negara gideg nu ngarti mah dicekel deui ku saha tu ieu teh ku Prabowo can kanyahoan aya penyakit di jero anu sulit diutarakeun masih mangmang mungkin ku Nasdem pernah menghasilkan naon nyana kan kos kitu dek nyekel negara teh lain sambarangan mentak direncanakan karena ieu can pas pamajikan SBY baelah urang taekeun atuh maning ditaekan ku SBY ngaji diat jadi ke calon presiden nu mana ieu encan aya mentak bakal nangke dipilih mana kuari keur neangan ke lembur jang calon presiden kamari geus didelegeun bae tah budak tah keur nungtun kebo ieu asana ieu adil ye jujur ye lain lalagaan kuari keur di pikiran ku teras atas tentang capres anu bisa nyageurkeun negara berhadapan jeung barat mun urang kuari membaca kadinya deui inget ka almarhum Gus Dur ieu preteli dunia kabeh neuleuh aya naon ieu horenganan dek dirapihan dek nyageurkeun negara ngan bangsa can kuat jeung can paha lain nu dihandap nu dihambat mah teu gampang dilaluhurna sebab nu dititipan terlalu banyak kemudian engke bakal berlawanan mentak urang mun dongeng ka tukang deui loba nu kaduhung lain kula ngan teu diucapkeun ku para politikus teras atas sebenarnya kaduhung aturan geus lain kos kieu negara urang kakarak ngartina setelah wafatna Gus Dur ngan teu bebeja isin aturan geus berubah wajah nu kamari ieu camat ngomongkeun dicekel ku Gus Dur mah cenah urang teu puguh naon nu kudu digawean poe ieu jeung naon nu kudu digawean poe isuk camat anu kurang mikir kos kitu kuari mulai karasa justru nu diteangan teh kuari manusia anu berpikiran kos Gus Dur saat kuari diteangan kos kitu sedengkeun kos Gus Dur ngan hiji-hijina ieulah kandas moal ngomong gitu kula lamun kula teu rek dijadikeun presiden presiden abal-abal panjang tah mun nyaritakeun negara bakal panjang menyelamatkan aset nu aya ge geus hese dek dicokot deui komo mengembalikan nu 7% ulah kabeh keuna 50% eungap jasa satungtung kos kieu bae rakyat ieu tetep genjlong bae nah ieu kamari lamun mengamati ketika rancangan undang-undang dasar emang kumaha hasilna kos kieu balik maka ieu mah ngobrolnya tekanan marukan kumaha negara urang kok teu mandiri kunaon sih hasil sekolah hasil belajar di luar negeri mantap naon rempugan
mandiri jang bangsa jeung negara cenah eta mah kudu perang atuh masalah sebab teu perang mah moal pinter nganaon ge jelema mah perang aku pinter kamari ieu keur zaman urang perang jeung Belanda nu mantak kuari sesa-sesa aki-aki barisa penca gara-gara perang Pak kuari mah barang perang atuh penca paroho deui Pak podo Cadap, jotos tangkis set kapiring, mantap. Hasil gajotosnya kapiring. Gitunya. Nah iya mah keur carita urang ngaji ngan sakadar ganjaran. Koleksi agama di jero hate dan dilaksanakeun henteu. Kaji. Andai kata Ki Zaid ngabunuh Ki Umar setelah disidangkan ternyata benar bahwa Zaid adalah pelaku pembunuhan terhadap Ki Umar dijatuhilah hukum qisas karena bunuh kembali ahli waris Ki Umar minta damai ternyata diterima damainya kuari minta tarkhis turun tina yang semestinya kudu dibunuh kuari dibayar dengan diat 100 onta 100 onta mugolazoh ayam mukhafafah dari cerita mugolazoh bagi tilu onta iko 30 onta jaza 30 jeung 30 60 sisa 40 wa arba'una khilfatan 40 onta khilfah nu keurareuna diputuslah ku negara bahwa Zaid harus membayar diat kepada keluarga Ki Umar. Siap? Siap cek Zaid. Temenang dinkekeun deui kudu fauron harita keneh. Aset Ki Zaid tampung belikeun ka onta. 1 onta 20 juta kali 100 berarti 2 miliar. Duit nanggeus aya tinggal dibelikeun ku ari ka onta. Ternyata lantaran di Indonesia mah onta aya hiji 2 ge di Taman Safari teu betaheun. Kamari geus bebe Jawa doh tidak betah cek kena ini. Dingin. Saya pengen kembali lagi ke sono ke Saudi Arabia, di sana enak, makanannya ada korma, ada kacang, mismis, kismis. Baru di sini saya dengan jagung terus. Onta tebetaheun ngadahar jagung. Coba jagung orang Kendal, jagung mati. Jadi beda hewan dia tuh tebetah. Di paling sulit menangani onta di Taman Safari. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kuru. Balik deui ka ditu. Nyokot deui nu anyar. Teu betah. Onta teh teu betaheun sebabnya nama teu betah di negara tropis. Kudu di negara panas bae. Lamun deuk tiis-tiis sakali, nyana geus ngarti. Sebab 10 tahun sekali tiris datang. Nyana ge siap-siap kan onta ge nyana ceramah hati-hati. Kita menghadapi dingin, siapkan jaket. Tah jadi tebetaheun nyana di Bogor teh. Ieu neangan onta 100 hese di Indonesia. Teh dibelikeun ka onta teh eueuh onta teh imah hisi wa imah syar'i. Lamun hisi kenyataanna memang eueuh, teangan di Jawa Timur eueuh, neangan di Jawa Tengah eueuh, neangan di Jawa Barat eueuh,
kabarnya ya akeh wedus kacang onta iku laka ge wih ya Allah nyangan kuari ka Sumatera yang akeh ku monyet onta ya laka maning terus ke Medan ka ditu paling jago uwa-uwa paling siamang secara isi kenyataan walau dimat namun memang secara nyata dispalum godim alpudinari nurutkan cegal kodim wajib ngaluarkan 1000 dinar kemudian atawa 12.000 dirham nurutkan cekal jadi eta adalah kudu dikeluarkan hargana onta bae pemberitahuan yang bernama Pasahlan yang dari Kampung Melayu harap pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi kepada Bapak Sahlan, tapi Sahlan Kampung Melayu ke Sahlan Cikupa ge milu balik bae deui. Sahlan Kampung Melayu harap pulang saudaranya meninggal. Ayakal kodim ayakal jadi Imam Syafi'i 2 kali ijtihad. Ijtihad pertama di Irak Baghdad, ijtihad kedua di Qahirah Mesir. Untuk kedua kau Imam Syafi'i godim jadid. Wal qadim khilaful jadid wal jadid khilaful qadim. Qadim lain jadid berbeda jeung jadid. Jadid lain qadim berbeda jeung qadim. Aikal qadim maaf tasyafi'u bil Iraq. Keputusan fatwaan Imam Syafi'i di negara Irak yakni di Baghdad. Kaul qadim seluruh keputusan-keputusan hasil ijtihad di Baghdad Irak qadim. Lamun kal jadid maaf tasyafi'i bil Qahirah fatwa di Mesir na eta kaulna kaul jadid. Seluruh hasil fatwa ijtihad Imam Syafi'i di Mesir adalah kaul jadid. Maka bagaimanakah ketika ta'arud kaul qadim dan kaul jadid? Iza ta'arudal qadim wal jadid fal jadid muqaddamun ila. Ketika perbedaan antara kaul qadim jeung kaul jadid, jadidlah nu dicekal ngan aya nu diistisna beberapa masalah. Ieu mah keur carita kitulah keputusan Imam Syafi'i. Jadi nurutkeun cekal qadim mah ketika di eta negara onta geus bae putus 1000 dinar uang emas. Lamun 1000 dinar per dinarna 4 gram, 22 mili, taruhlah 4 gram be. Sadinarna 4 gram kali 1000 dinar. Berarti sabaraha? Berarti sabaraha? Sakali deui siapa ngajina sing ngalamun. Sadinarna 4 gram sedangkan 1000 dinar 1000 kali 4 berarti sabaraha? 4000 gram berarti sagramna 500 juta berarti 4000 gram
kali 500.000 4 kali 5 22 miliar mal bodoh ulama jahe tunang batur sih kira tinggal macaan doang mal salah mal kata dia bukan mal salah ya Allah ya Rabbi teh kan. Nah, menurut kau jadi 12.000 dirham. 12.000 dirham. Aya dinar, aya dirham. Lamun make uang dirham cuman 2 gram. Geus 2 gram kali 12, 2 gram sekian mili. Hampir 3 gram. Kercerita 2 gram be. 2 gram kali 12.000. 2 kali 12 berapa? 24. Nah, bedana seetik. Mun tadi 2 miliar, cekal jadi mah sekitar 2 miliar setengah. Aya perbedaan seetik. Nah, ilah cokot. Kaol jadi. Berarti 2 miliar setengah. Andai kata eueuh onta. Kumaha lamun memang ayeuna mandek digantian bae ka hewan anu aya. Lantaran di Indonesia maneangan onta moal aya paling ge aya hiji 2 di taman safari atawa di kebun binatang. Kudu dibutuhkeun ieu mah 100 kumaha mun ka Cisoka bae ka Haji Nurjaya neangan kebo. Oh masalah. Haji Nurjaya bae untungna gede nya neangan 100 kebo. Dikiaskeun. Oh masalah. Sapi munding eueuh masalah. Lantaran memang negara urang mah eueuh onta. Tapi wa in wujida ba'dun ukhiza waki matal baki andai kata di Indonesia teh onta teh aya barang di teangan di Jawa Barat ternyata aya onta ngan aya ge 20 onta aya orenganan di Cianjur sekalian miara embe miara onta lulumayanan jaknya sugan laku ieu onta ieu dipiara kunyana boga 20 nu dibutuhkeun 100 ternyata aya 20 kurangna 80 wa in wujida badun ukida aya 20 di Cianjur sokot sesana wa qimatal baqi harga sesana nu 80 deui hargakeun sabaraha kurang kumaha ku ari lamun ngabunuhna awewe wal maratu kanis birajulin awewe masa kumaha dina segala rupana ge saparo lalaki mun lalaki 100 onta awewe mun ngabunuh berarti 50 onta itu kene khunsa mawandu teh boga alat vitalna 2 alat awewe aya alat lalaki aya 2 nya namanya renghel bae itu satungtung manehana nancan kanyahoan ka mana kecenderungan hatina eta teh khunsa muskil ngaranna ketika kanyahoan kecenderunganana dihukuman lah sesuai jeung cenderungnyana tah nganyahokeunana supaya ulah muskil kumaha khunsa sedangkan dia kan ngabunuhnya na eta kan nganyahokeunana lamun keur balik teh mah meme balik ge geus kanyahoan hiji ku ahli fikih teh diteliti hudang isuk-isuk ieu alat nu 2 heulaan mana coba mun kieu lamun kieu ternyata heulaan sok dinu senyum wer oh cewek berarti ya kurus lamun kaluarna tinu nonton berarti cowok tinggal gitu bae eta keur leutik deh geus kanyawan kan lamun bapana maot nyana kan muskil kene sedengkeun umurna kakarak 5 tahun kapan ieu diparoid tah ieu kaasupkeun lalaki tah cewek ieu
Nah cara nganyahokeun ki lamun dibagi langsung atuh ditangguhkeun bae ke datang ka balik mangga lantaran dulur-dulurna mau kuari bae geus ya babari bae piki mah kieuhna heulana ai bogoh macan kanyahoan kieuna ka mana nu ti heula ka eta hukum kos itu babari ternyata geus dewasa kecenderunganna kuari mah ieu nama siapa kamu saya Betty oh Betty kamu senangnya sama cewek apa cowok sih saya senangnya sama cowok bener iya kalau sama cewek ih jijik si aja sata Betty oh berarti ya, lantaran resepna ka cowok status jana berarti cewek lamunnya le bogona ka cewek Bet ya saya jangan Betty namanya tuh dulu kenapa saya dinamain Betty tapi siapa saya Rijal Rijal pakai abu nggak boleh abu-abu Rijal lah oh berarti cowok atuh sebab senengna ka cewek tah eta geus teu muskil deui tapi aya bae nu muskil keneh begitu datang ke gede kiina bareng bae lamun keluar bareng cer dua dihandap keluar tiluhur keluar saya baca ulama aing neuk kumaha ieu kieu unggal kieu bareng bae barang datang ka dewasa ditanya sia bogona kasa aing mah akur bae kalalaki resep kawe resep sugan gedean kasa teu akur bae mun teu resep kabeh muskilna kan terus tah ieu ngaranna muskil kos kitu khun sa muskil dak diatur ku ulama geus eueuh anu katinggal al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madin selesai cik Kangjeng Nabi di akhir kula sangat khawatir naon cek sahabat tu dikhawatirkeun nu dikhawatirkeun teh umat kaula engke bakal loba anu ngakuran ka umat Kangjeng Nabi Lut alaihi salam cek sahabat masa sih ih coba Lutiyah cek Kangjeng Nabi bangsa kaum Lut lalaki geus mungen ka awewe resepna ka lalaki ngadumling geus resepna ka lalaki deui keur ieu mah cak urang mah nya lalaki resep ka lalaki tapi ternyata barang urang hirup di tahun 2012 lain di kota besar bae urang geus menyaksikan di kampung lalaki resep ka lalaki awewe resep ka awewe homoseksual lalaki resep ka lalaki lesbi awewe resep ka awewe teu kudu ka kota besar di sekitar pasar kemis ka kampung ge geus loba anu gideg indungna lantaran masa anak kula awewe bobogohan jeung awewe deui heran cenah kula mah cak indungna Pancasila lah awewe bogoh ka awewe deui cenah ieu kuari keur bobogohan jasa cenah ieu malah minta dikawinkeun cak mana kumaha ngawinkeun lah ieu moal dicaritakeun kampung manana geus loba nu laporan ka kaula lain sakampung bae lalaki resep ka lalaki baheula mah perkumpulanan di Pasar Anyar Tangerang kabelah dieu aya di Doyong diubrak-abrik pindah ka Pasar Kemis cenah kumaha jaloba lalaki bogoh ka lalaki nah eta keur carita di Indonesia urang tingali ka ditu ka Amerika DPR Amerika di ke Presiden Obama dipaksa ku rakyat anu homoseks supaya mengeluarkan undang-undang lalaki mesti disahkan kawin ka lalaki di demo Obama matak lulumpatan jana karangkas betung saya di demo cenah ieu waduh Obama karangkas horeng kos Obama loba nah ternyata Obama teu kuat parlemenna ngayakeun musyawarah darurat desakan daripada rakyat Amerika timbullah satu hukum sah laki-laki kawin dengan laki-laki disahkeun ku Amerika negara kedua Perancis negara ketiga Inggris negara keempat Jerman negara-negara kapitalis
negara-negara liberal geus ngasahkeun lalaki kawin ka lalaki dina irsadul ibad ngaji urang ditungtung. Oh iya horengan anu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, umat kaula engke sangat khawatir teu dikhawatirkeun urusan nu lain mah tapi ieu bakal nalut ya bangsa kaum Kangjeng Nabi Lut, lalaki resep ka lalaki, awewe resep ka awewe. Ya Allah ya Rabbi, tidak menutup kemungkinan di Indonesia engke mun geus loba dituntut DPR. DPR. Tuntutan awal penyakit nu terjangkit nu sulit obatna HIV virus. Karena pergaulan bebas di Amerika minta dialokasikan geus di pinggir laut. Mantap lamun ke Amerika coba gaya di pinggir laut ulah sembarangan kadinya eta baris anu virus jeung virus. Di Indonesia khawatir lantaran loba orang Amerika, orang Inggris, Jerman ke Indonesia, orang Belanda. Nah, make kondom, asalna aya kondom teh ya, eta tah untuk menjaga kos karar itu. Ternyata aya warga Bali kena virus AIDS. Mohon ke pemerintah. Ternyata begitunya geus ngomong, lain hiji horeng di Bali teh ya. Mimiti aya belasan, kabelah dina puluhan. Col di Yogyakarta. Mahasiswi mangkani. Ait col di Jakarta, di Bandung. Dikumpulkan ku pemerintah urang lantaran eta mah bahaya. Col di Jatiuwung. Ya kari teu bisa aya obatna nu Gusti. Obatna. Tah ieu teh kuari geus mulai minta tuntutan ke pemerintahan encanon gitu melambung bae isin kene karena geus ratusan di Indonesia, masya Allah, bahkan geus ribuan. Sa Indonesia nu aid geus ribuan, anu homoseksual geus ribuan, tidak menutup kemungkinan sarua terjadi jeung di Amerika. Lamun geus kos itu kumaha? Ilah negara liberal mah kos kitu. Dia lain kudu dikitu-kitu. Nah, balik deui bangsa Indonesia ke aslina manta kunaon? Ja bangsa Indonesia mah agama isi baheula ge. Dicekelna teh ku pemimpin-pemimpin agama Islam Al-Qur'an. Balik coba ge ke Al-Qur'an. Hate masing-masing, ulah korupsi, ulah mabok, ulah zina, aman. Moal aya nu meuli kondom ujian. Kuari mah kondom teh wah, wahara datang ka lembur-lembur. Lembur kuari di lembur urang teh emang henteu aya nu nyieunnan kondom. Nyieunnan kondom kuari teh di lembur urang dengan ukuran yang sangat besar. Sia seuri tolol ku nyaho bae. Karena yang orang luar negeri jadi rada gede. Nah, jin yang orang Indonesia ya ukuran sedang-sedang lah. Ieu nandakeun naon ya Gusti? Pabrik kondom lagi di Pasar Kemis. Ya emang teu nyarao, emang aing teu nyaho atuh sia leuwih nyaho aing nyaho keneh. Di Pasar Kemis. Pabrik kondom teh di urang. Masya Allah karim. Nah, balik ke Al-Quran aman. Ya kos urang kos kieu urang mah atuh aman. Bisa ngomong jelas teh atuh urang mah lain pelaku. Penonton doang. Sekali-sekali cobaan lah coba. Ayo negara acak-acakan sih hade kaharepna wallahu a'lam. Keur urang leutik dipimpin ku DPR nu rapi deres. DPR nu eta zaman kolot urang geus areueuh kuari. DPR nu kuari acak-acakan. Calon DPR nu bakalna leuwih acak-acakan. Ndek diharapkeun beres kumaha negara. Kiaina nu baheula gede karena Allah na rapi. Di zaman bapak urang geus teh aya tek zaman-zaman kabelah dieuna kiai geus teu karena Allah acak-acakan isuk pageto di zaman anak urang hancur ujian sanu adi di karena Allah na jauh atuh geus eueuh mah kiai make sertifikat nah naonan kiai make sertifikat coba geus berarti ngaleungitkeun karena Allah ih ai anu karena Allah mandek dikiaikeun deuk enta tuh sabodo aing mah ngaji bae sia ka aing nyaikeun kumaha sia sia aing kabuyakeun kumaha sia
sia kaing mang haji terus sia kaing siapa ya terus nu penting ngaran haji pakai beres sia dek nyebut mang haji dek mang tolol mang goblok udah salah karena Allah ngaranna ayo ke sertifikat engke sertifikat kiai digadekeun ka bank Haji Pudoli geus siap bae nek ngagadekeun ya ujung-ujungna dek kumaha negara ji eueuh nu ngadidik karena Allah kos kitu ujung-ujungna kabeh diulik urusan kaduniaan iyalah kiai bermakna kapitalis ieu nu keur dikembangkeun di Indonesia teh ideologi kapitalis geus merambah ka kiai-kiai ka ustad-ustad Masya Allah deuk kumaha nasib bangsa ka hareup wallahu a'lam untung urang di Jawa Timur aya keneh kiai nu karena Allah sanajan direntog untung di Jawa Tengah aya keneh nu lillahi taala sanajan direntog terus disinisan terus karena Allah sia sinis rombongan sinis sia terus aing ngajalain ka sia ka Allah dek dingiaikeun sia ka aing hoi dek ngaustadkeun sia ka aing moal enggak dek ngamanghajikeun bae ulus dek si tolol bae atuh kumaha sia bae pokona aing mah ngaji karena Allah geus beres titik geus tukur make sertifikat dek kumaha untung di Banten masih kene aya anu karena Allah lillahi taala lamun geus lu karar itu deuk kumaha engke ka hareup ieu acak-acakan teh karena henteu lillahi taala nu mawa beres teh lillahi taala lurah neangan nu lillahi taala Allahu akbar rapi geragala mun lurahna karena Allah camat karena Allah ngomong doang pan kuari karena Allah bahkan mun urang nyaritakeun coba atuh lurah karena Allah aya jadi lurah sih karena Allah kumaha can nyaho-nyaho aja atuh komo ngalaksanakeun atuh ya Allah ya Rabbi Karim deuk kumaha onta eueuh onta wal baratu wal hunsa kadis rajulin nafsan carita ngebunuh awak-awakan juran carita penganiayaan tentang tatu-tatu wa yahudiyun wa nasraniyun kafir Yahudi kafir Nasrani sulusun muslimin seperti lu lamun 90 30 ngaranna seperti lu teh tinggal nu 10 deh bagi tilu berarti 30 tilu 3/4 wa majusyun ay Yahudi ma kitabna Taurat ay Nasrani ma kitabna Injil pengakuanna doang padahal mah Taurat jeung Injil geus muharraf tahrif geus dirubah dalamun asli Taurat jeung Injil mah pasti iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir majusi 2/13 muslim leuwih wa kadza wasaniun kitu keneh sarua jeung kafir majusi kafir wasani anu nyana boga pengamanan di negara urang andai kata nyana ngabunuh ieu sulusa asyara wal madzhab nurutkeun cek mazhab sanyana jelema nu teu datang ka manehanana ajaran Islam mun nyana kenyekelan agamanya teu dirobah diatna adalah diat agamanya andai kata aya Hindu teu pernah datang ajaran Islam ta eta teh nyana cicing di pakulonan cicing di kutub ngan geus hese kuari mah nun teu datang ajaran Islam hese aya radio aya televisi komo aya nama aya HP mengglobal ka mana-mana ini jadi geus hese nyarita eueuh informasi agama ieu mah andai kata eueuh informasi agama nyana teu ngaganti agama nyana bae andai kata nyana ngabunuh kemudian musyawarah tentang diatna kumaha cek agama nyana wa ila lamun teu nyekelan paka majusi faslun
wallahu